Rajang Kibongas harita mihelaan majuna Rajang. Sanajan Kibongas tacan ngagunakeun pakarangna, tapi panarajangna teu bisa dianggap enteng. Bisa karasa ku Jaka Sinangling angin sameran panarajangna nebak kana badana. Hiuk sabuk datang panarajang Kibongas. Rikat harita Jaka Sinangling ngagunakeun jurus Mega Malang diteruskeun kana jurus Kembang Sari. Gilek plos. Panarajang Kibongas teu kena kana sasaran. Kibongas jadi penasaran harita ngagentak diluncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Jaka Sinangling gancang ngagunakeun jurus Geni Pamatri diteruskeun kana jurus Daun Paniru. Hiuk sabuk datang panarajang susulan lawan. Jaka Sinangling kapendung panarajang lawan hiuk keduk gas. Geseh waktu sababaraha detik sanggeusna ngabendung panarajang lawan harita dina jurus Daun Paniru. Ramo leungeun katuh Jaka Sinangling anu dikicupkeun ngahiji harita noto kana dadana lawan. Sadak geus dalah sia. Kibongas ngageronahan ka nyeri. Bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Ngarajuk kaget Kibongas dina waktu harita. Sabab di luar dugaan maehna kebenangan ku panarajang lawan. Gancang Kibongas mancukeun tangtunganana. Ningali kana kemampuan ilmu silat Jaka Sinangling, harita Kibongas beuki tambah panasaran, manehna langsung mesak bedogna. Deleh ku silaing Jaka Sinangling. Dewek geus mesat bedog ieu. Hasok gunakeun pakarang silaing. Kangaranan dewek geus mesat bedog silaing kudu ngarti sia. Ieu bedog dewek moal asup kana sarangkana mun acan ngakan korban sia Jaka Sinangling. Kuring teu moal pakarang Kibongas. Tapi kangaranan ijen jajaten, kuring tetep kudu ngabela diri. Mudah-mudahan we ulah nepikeun ka jadi korban, nyatana korban sebetan eta bedog. Sabab kuring ge masih keneh betah nyurang ieu kahirupan teh Kibongas. Ya, si laing moal bisa nyurang di kahirupan sia. Bungan si laing, wani urusan jeung dewek sia. Urang teruskeun sia tarungna. Hiat! Corela cilung Kibongas maju dina Rajang bari metakeun bedogna. Angin sabetan jeung gurilapna bedog puguh matak sawan anu borangan. Tapi Jaka Sinangling geus sayaga diri pikeun ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Harita Jaka Sinangling ngagunakeun jurus Bayu Panglumpuh anu leuwih ngutamakeun kana kacepetan gerakan. Panarajang lawan mangrupa sabetan bedog anu ngarah kana beuheungna Jaka Sinangling harita teu kena kana sasaran. Sabab Jaka Sinangling kaburu ngagajeng luncat. Hiuk sawuk grilap cileng plos. Beuki panasaran diwe Kibongas. Harita ngagentak diluncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Bedogna disebetkeun ngarah kana beuteung lawan. Jaka Sinangling bisa ngarti anu jadi lawan bener-bener boga karep rek nandasa ka dirina. Rikat harita Jaka Sinangling ngagunakeun jurus Bayu Panglumpuh diteruskeun kana jurus Banyu Pangluluh. Panarajang lawan lain bae bisa disingkahan ku Jaka Sinangling, tapi tacongan suku katuhu Jaka Sinangling ngahantem kana iga burung lawan. Hiuk sawuk grilap jeung set deus. Iga burung aing bunang kurang ajar. Kibongas ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Bari mancukeun kuda-kudana. Kibongas natureng hapa napasna. Merhatikeun anu jadi lawan bari ngakeundeung ngomong serangan. Aram cadas ya. Si Jaka Sinangling teh telah boga kemampuan ilmu silat anu hebat kurang ajar teh. Geus 2 kali aing kabeunangan ku panajang manehna. Edan sugan aing teh bakal gampang merenan ieu mangkeluk teh. Tapi asa piraku aing kudu nepikeun ka eleh jajaten ku si Jaka Sinangling mah. Wah dituna aing kudu eleh mah. Kibongas nawangun di pasangan sayaga diri pikeun neuskeun tarungna. Si laing boga kemampuan ilmu silat anu lumayan oge Jaka Sinangling. Sok sanajan si laing geus bisa ngasupkeun panarajang ka dewek, tapi montong waka ngarasa menang angin sa Jaka Sinangling.
ieu tarung tacan angeus ya. Nya ari kuring mah kumaha Ki Bongas we eta mah. Urang teruskeun tarungna sia jaka sinangling. Tanah sia hiat. Curela cilung. Ki Bongas harita maju dina rajang. Gerak panarajang Ki Bongas leuwih dironjatkeun. Bedogna lir anu dicacar bolangkeun ngarah kana setiap anggota badan lawan. Mun sejaka sinangling tacan nyangking sapinuhna ulin karuhunan, tangtu bakal kawalahan mangsa ngimbangan daya panarajang anu jadi lawan. Pikeun ngimbangan panarajang lawan harita jaka sinangling ngagunakeun jurus Bayu Pangluluh jeung Bayu Panglumpuh. Saterusna dikombinasikeun jeung jurus Paku Bumi. Harita jaka sinangling lain bae nyingkahan panarajang lawan. Tapi jaka sinangling males narajang kanu jadi lawan. Jenggelan anu mangrupa katigan ngahantem kana pigeulang leungeun katu Ki Bongas. Heuk sawuk giap gilap jeung plos. Bedog dina cekelan leungeun katu Ki Bongas lepas puguh we Ki Bongas ngaranjug kaget. Sabab gerakan jaka sinangling di luar dugaan. Samemeh leungit kakagetna harita jaka sinangling nyusul tepus ku panarajang susulan. Sapasang leungeun jaka sinangling pilihkeun tinggal gempur kana dada lawan. Heuk cebrot das. Janah sia. Ki Bongas ngagerok kaget bari ngacengkang ka tukang. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Cengkang gelebut. Ki Bongas rubuh ngabebengkang maring lemah. Jaka sinangling mancuh dina tangtunganana. Ki Bongas bari sumenginahan ka nyeri harita ngoni ahudang lalaunan. Ki Bongas cengkat nangtung bari ngarahuh dina jero hatena. Bet asa henteu percaya mun nepikeun ka bisa dirubuhkeun ku jaka sinangling. Bari merhatikeun ka jaka sinangling harita Ki Bongas ngomong dina jero hatena. Edan, ilmu silat si jaka sinangling benar-benar di luar dugaan. Aing jadi asa ngimpi dia bisa dirubuhkeun ku si jaka sinangling. Boros satalina mah aing geus boga iciran moal make kudu hese ngungkul ajen pangartina si jaka sinangling. Aduh. Alah. Aing jadi wiwirang ieu mah yeuh. Jaka sinangling neukeup ka Ki Bongas baitus nyarita. Kumaha Ki Bongas? Nah masih kena rek diteruskeun ieu ijen jajaten teh atawa urang cukupkeun tepikeun ka dieu wae. Ki Bongas anu ngarasahan nyelu jeung era harita maksakeun maneh nyarita. Alah cukup deui ka dieu heula we jaka sinangling. Dina waktu ayeuna ilaeng bisa ngarubuhkeun dewek. Tapi ingatkeun masih aya waktu jeung kasempetan dina poe anu bakal datang. Dewek bakal balitungan deui jeung si laing jaka sinangling. Nya ari Ki Bongas masih kena boga sikep jeung pamadegan anu saperti kitu mah. Teu naon eta mah hak Ki Bongas. Anu jelas kuring mah ijen jajaten teh lantaran ngabela diri Ki Bongas. Nya mudah-mudahan we engke urang bisa tepung deui. Pasti bakal pangih deui jaka sinangling. Engke dina waktuna ku dewek bakal ngahaja di tiangan. Ki Bongas geus kitu mah harita nyelang heula nyokot bedogna anu ngagoler dina taneuh. Saterusna ini tinggalkeun eta patempatan. Geus teu malire deui ka jaka sinangling jeung manggali. Ningali jaka sinangling aya dina kaunggulan harita manggali gancang nyamperkeun. Sangeusna deukeut manggali langsung harita nyarita. Aduh, menjadikan syukur alhamdulillah ya Jang Keling. Aduh, Jang Angling. Sungguh tidak menyangka manggali bisa tepung di dieu ya Den. Ditulunganku Ujang Angling. Alah, tikeur waktu aya hajat lemur di dusun Panembong teh. Alah, sebetulnya mah manggali teh menjadikan hayang ngobrol yang panjang lebar ya teh Jang Angling. Ke ari manggali. Nah harek terus ka mana kitu bet panggil di dieu Jang Angling geuningan mang. Ya apa mau dikata tuh Jang, apa mau dikata manggali menjadikan kabur Jang ninggal ke dusun Panembong gitu.
Sabab kayaan di dusun Panembong teh sudah beda, menjadikan tidak betah, Jang. Nah, aku mah itu kaya di dusun Panembong teh, Mang. Ya, mengobrolnya harus sambil duduk sambil leuleuh dan di belah dinya tah, Jang. Manggali ngajakan Jaka Sinangling diuk di tempat anu ieuh di hanapeun tatangkalan. Jaka Sinangling anu ngarasa penasaran harita meheulaan tumanya. Cikan jelaskeun ka Angling Manggali. Naon sababna pangna kabur ti dusun Panembong anu beda sarta teu pikabetahan teh kumaha maksud Manggali teh? Manggali begini menjadikan Sri Dana Langsa gitu, Jang. Dengan kaya dusun Panembong sekarang teh. Sedih kumaha ari Mang? Yang menjadikan sedih naon? Ya sedih den, sabab si Jari Sakti sebagai pupuh lembur juga keluarganya kehidupannya sudah diatur sama pengaruh dan kekuasaan orang asing, Jang. Jaka Sinangling kerung betus nyarita deui. Diatur ku pengaruh jeung kekuasaan jalma asing kumaha maksud Manggali teh? Jadi begini, Jang. Kumang akan dijelaskan tentang orang asing ya, Jang ya. Yang membogaan pengaruh dan seakan berkuasa di dusun Panembong gitu, Jang. Menjadikan kieu ye jujutan nama, Jang. Harita ku Manggali terus dijelaskan ngeunaan kejadian di dusun Panembong. Kadatangan Tuan Pandebur jeung Guntoro Jago Bromo katut si Tanggang Saman si Pisau Maut. Mangrupa pangawalna Tuan Pandebur. Sakabeh kejadian anu lumangsung ku Manggali dicaritakeun. Anu akhirna secara kapaksa si Jari Sakti kudu nurut jeung ngalaksanakeun karep jeung kahayangna Tuan Pandebur pikeun nyieun markas di daerah dusun Panembong. Jaka Sinangling ngabandungan kalawan daria kana guaran caritan Manggali. Sanggeusna ngarasa cukup bari kateranganana harita Manggali mungkas caritanana. Tah jadi begitu, Jang Angling. Dengan kekayaan anu seperti itu, maka Manggali menjadikan terus kabur, Jang. Meninggalkan dusun Panembong. Manggali juga, ya, bisanya kabur teh dengan secara dedemitan gitu, Jang. Menjadikan tidak berbijakasa saja. Jaka Sinangling ngahuleng kaget oge menang beja anu seperti gitu ti Manggali. Teu sangka bet aya kajian seperti kitu geuningan di dusun Panembong teh nya, Mang. Iya, Den. Aduh. Jadi gimana ya? Aduh. Maka dari itu, Jang, ta Manggali juga pangna kabur teh bukan tanpa tujuan itu, Jang. Akan tetapi menjadikan boga maksud mau membejaan ka Bapak Jang Angling gitu. Jadi maksud Manggali teh ngabejaan ka Amarawing. Iya begitu, Jang. Begitu benar pisan, Jang. Manggali teh menjadikan rada bingung oge ya teh, Jang. Bingung kumaha, Mang? Ya jangan-jangan bapaknya Jang Angling belum pulang ke kampung kahuripan. Nah, Manggali buat aya pamikiran kitu. Da Amarawing mah pasina oge aya di lembur, Mang. Da anu dijurungkeun ninggalkeun lembur mah Angling, Mang. Tentang ujang yang dijurungkan untuk numpit diri di Guha Panamping mah Manggali juga sudah dibejaan sama Ibu Wati dan Amarawing. Sedangkan pemikiran Manggali Amarawing belum pulang ke lembur gitu, Jang. Sabab Manggali dan Jang Anteng juga Bu Wati anu menjajabkeun Amarawing yang sedang nyandangan tatu di jero dalam keadaan pingsan, tidak ingat di bumi alam, dibawa ke padumukannya Rama Pamungkas gitu, Jang. Jaka Sinangling kerung da puguh waktu keur aya kajadian di kampung kahuripan datang ki Barujul jeung Mbah Buyut Jamarut sarta Kuntara harita Jaka Sinangling mageus ini tinggalkeun pilemburan rek ka Guha Panamping. Cek Manggali Amarawing nyandangan tatu di jero anu parna tepikeun ka dibawa ka tempatna Rama Pamungkas. Nah, kunaon gitu, Mang? Amabet ngarandapan kaya seperti kitu. Jadi begini, Jang. Pada waktu itu teh Manggali sama Jang Anteng datang ke kampung kahuripan gitu, Jang. Ya, anjang sono lah.
Jang Angling mah saat itu sudah luntak di lemur menuju ke Guha Panamping gitu Jang. Di saat itulah terjadi suatu peristiwa kumanggali saterusna dicaritakeun ngeunaan kedatangan Ki Barujul jeung guruna anu neulah Mbah Beu Jamarut di baturan ku Guntara. Ngahaja datang ngajorag ka Panemukan Sirawing karaprek ngabinasakeun Sirawing demi ngawujudkeun kahayangna laras anting. Lumangsungna tarung antara Sirawing ngayunan Mbah Beu Jamarut geus teu bisa ditawar deui. Pungkasan tina tarung mangsa masing-masing ngagunakeun kakuatan puncak elmuna masing-masing. Harita Sirawing jeung Mbah Beu Jamarut pada rubuh dina kayaan teu inget di bumi alam. Lantaran nyanangan tatu anu kawilang berat. Dina sajroning ngabandungan caitan manggali harita Jaka Sinangling jadi kageteun da puguh kakarek nyaho harita kana kayaan anu jadi bapa. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita manggali terus mungkas guaran caitanana. Nah jadi begitu Jang anu matak manggali membogaan pikiran moal buah Amarawing belum pulang ke kampung kahuripan. Jang Aling kenapa menghulang begitu Jang? Aling terus terang jadi bingung gitu ya. Jadi terus merojeng nyari ka Guha Panamping teh Mang. Alah bat ku aya wae masalah teh. Laras anting bener-bener beki tambah motah marudah ku amarah tindakanana Mang. Ya inilah cinta yang berubah menjadi dendam Jang. Laras anting sudah tidak ingat akan dosa, menjadikan kepanasaran ingin menumpur ludeskeun keluarganya Jang Angling gitu. Tapi menurut Manggalima ya jangan kemudian marojeng sehubungan dengan kayaan Amarawing gitu Jang. Jadi menuju ke Guha Panamping mah tetap harus dilaksanakan Jang. Tapi Angling jadi hayang yakinkeun heula ngeunaan kayaan Amarawing itu Mang. Terus terang hati jadi henteu tenang, pangaruh hati anu salempang itu Mang. Menurut Manggalima ya Jang Angling jangan kepengaruhan sama perasaan salempang Jang. Masa iya menjadikan tidak percaya kepada ilmunya Rama Pamungkas? Itu ente. Jang Angling sendiri kan sudah tahu siapa Rama Pamungkas sebagai sepuh yang linuhungku ilmu anu sugih ku pangarti gitu Jang. Jaka Sinangling ngahulang bari ngomong dina jor hatena. Tapi bener oge aing geus teu kudu salempang ku aya nu jadi bapa. Kangaranan geus aya di tempatna Rama Pamungkas mah. Sanajan Rama Pamungkas lain tabib, tapi ngeunaan kaluhungan ilmu nama geus kabalungan ku sorangan. Waktu keur masih kene tumentep di tempatna Rama Pamungkas. Mudah-mudahan we Amarawing bisa pulih deui seperti bihara-bihari. Jadi tetap ka Guha Panamping mah kudu diteruskeun. Jadi jangan banyak ngahulang seperti begitu atuh Jang. Cek Manggalima menuju ke Guha Panamping untuk melaksanakan pancen dari Amarawing harus terus dipaju sampai di tujuan Jang. Ya mudah-mudahan apa yang menjadikan tujuan Jang Angling akan segera mendapatkan petunjuk sesuai harapan gitu Jang. Bener oge eta nu dicaritakeun ku Manggali teh. Angling memang kudu naruskeun lampah ka Guha Panamping Mang. Terus ari Manggali rek terus ka mana Mang? Ya Manggali mah akan menuju ke kampung kahuripan we ini teh Jang. Kalaupun Amarawing belum pulang ke lembur, Manggali sementara waktu akan milu tumetep di kampung kahuripan Jang. Sabab mustahil Manggali harus mulang lagi ke dusun Panembong anu kayaan seperti itu. Yang jelas kayaan di dusun Panembong harus ada yang ngabantuan untuk membebaskan diri dari pengaruh juga kekuasaannya itu si Tuan Padebur Jang. Ya gitu we atuh aya namanya Mangnya. Jadi urang masing-masing pada nuruskeun lampah we aya nama. Mudah-mudahan mah pas Manggali ka kampung kahuripan Amarawing kasampak aya tur dina kayaan pulih kasehatanna Mang. Iya. Eta pisan tuh Jang yang diharapkan sama Manggali juga.
Jadi manggali titip pesan sekali lagi setelah sampai di Guha Panamping nanti Jang angling menjadikan jangan banyak rewangan gitulah atau pemikiran naon-naon gitu Jangnya harus susuk lah konsentrasi harus diingat Jang yang namanya numpi diri itu jangan kemudian pikirannya ngacacang kemana-mana Jang jadi kurang konsentrasi lah gitu ta etalah pesan ti manggali mah geus aya dina kasapukan kitu mah harita Jaka Sinangling jeung manggali terus papisah Jaka Sinangling dek neruskeun lampahna ka Guha Panamping sedengkeun harita waktosna oge seep